Bismillahirrahmanirrahim. Talabatskan nafsu yawman bi syahwatin wa kana ilaiha lil khilafi tayaqun fada'aha wa khalif ma hawathu fa innama hawaka aduun wal khilafu sadiqun. Ngajakan kanjeng nafsu yauman dina hiji poe bisyahwatin ku syahwat diudag-udag terus urang ku syahwat diajakan ku nafsu kana jeung aya tetep kana nafsu tel tarikun jalan lil khilafi kana sulaya di sulayaan maka kesimpulan anak ente reka Allah fada'a tinggalkan nafsu wa khalif mahawat suhu sulayaan naon kahayang fa inna mahawa ka'adun lantaran anu mikaresep ka anjeun teh eta musuh ari nyulayaanna eta sadiqun kanca. Urang endeka Allah teh nomor kahiji kudu ninggalkeun dunia lantaran dunia teh fana. Satungtung di jero hate urang aya duniaan urang moal wusul ila Allah aya cincinan di jero hate. Kehalangan Gusti Allah ku giyo ku dare. Kehalangan ku bacan. Kehalangan ku solar. Kalangan urang deka Allah teh ku bensin, kalangan ku macem-macem berbagai mutiara rugi amat. Satungtung di jero hate urang aya duniaan urang mandeg di dinya. Nomor kedua nama makhluk dengan sekadar dua lamun teu ngalem nyacat mun urang masih keneh robah ku makhluk maka urang moal wusul ila Allah. Jadi urang kudu ngajauhan makhluk satungtung urang can wusul ka Allah moal nikmat hirup urang dina ibadah ka Gusti Allah mun masih keneh urang ngahiji jeung makhluk masih kene orang rindu ka jelema ka makhluk masih kene orang butuh ka makhluk padahal ma makhluk ma la yanfa'u wa la yadurru. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa huwa samiul basir. Lamun urang masih kene kamangpaatan jeung kamadaratan teh ditegantungkeun ka makhluk urang moal usul ila Allah sebab kehalangan ku eta. Usahakeun ku urang makhluk teh singkir-singkirkeun di jero hate urang. Nomor katiluna nafsu lantaran nafsu teh ieu jadi kendaraan musuh yakna setan. Satungtung urang hayang hayu-hayu urang teh numpakan nafsu urang moal wusul ka Gusti Allah. Nafsu-nafsu anu ngahalangan ka Gusti Allah. Nafsul ammaratu bis-su'i al-bukhlu al-hasad al-jahlu al-kibru al-syahwat al-godob ialah nafsu-nafsu anu marentakeun kana goreng. Innal nafsa la'ammaratum bis-su'i. Nafsu urang teh kudu diperangan ku urang satungtung urang encan perang ngalawan nafsu urang moal usul ka Gusti Allah. Urang teh diusulkeun ka Gusti Allah teh di deuleu pengorbanan urang terhadap nafsu. Urang teu pernah berkorban atuh moal diusulkeun ka Allah. Sarua bae urang lamun encan teruji jadi abri. Urang teh jadi abri kakara kasup doang terus we urang jadi kopral. Nah, urang teu pernah diuji bolai deui. Teu lulus deui teu lolos deui. Nah, ieu teh urang bakalna jadi kopral macet. Eueuh dongengna kopral dibere pestol. Eueuh dongengna kopral dibere pestol balik pepestolan. Moal aya tapi lamun orang naik jadi sersan naik jadi mayor naik jadi kapten naiklah orang jadi jenderal
kakara kurang menang penghargaan ti panglima penghargaan sebuah pistol ieu teh hasil teruji ujian orang setelah berhasil tiarap dan lain sebagainya kakarak dibere urang teh pistol sameme urang diuji atuh moal bere pistol eta lah ngaranna kopral macet ieu ge sarua kiai teh lamun teh diuji na eleh deui ieu ge sarua kiai kopral macet nu bantek ieu kopral malulu ya kuari cak kiai teh aing deres kopral guys ieu tuh kopral acan ieu diuji heula urang diujina ketika urang dek ngajauhan eta si eta nu dijauhan bakal deket urang dek ngajauhan dunia kekepret urang tina dunia Allah bakal nguji kana dunia daratang dunia lantaran moal kanyahoan atuh hasil ujian anaknya na kekepret ente tina dunia na lamun dunia na eueuh pantes bae jelema miskin jelema susah mah jelema fakir mah lantarannya na teh diuji ku dunia ieu mah eta mah emang nyana mah teu maksud ieu ka Allah atuh eueuh teh eueuh bae teu jadi ujian rarasaannya na padahal mah suatu ujian ketika orang endeu ka Allah kemudian urang ngajauhan dunia bakal digiringkeun ku Gusti Allah okos cucurut jeung beurit dararatang ka ieu mah menghadapi urang kana dunia nu urang keur ngamaksud dek ngajauhan dunia Allah anu bakal nganilai kuari kue loba kuari bubuahan loba kuari baju loba kuari duit loba pan sia cara dek ngajauhan dunia coba ku aing didatang-datangkeun hayo sia henteu kumaha menyikapi sia terhadap dunia mun urang aya kecenderungan teh resep kana dunia cek Gusti bohong sia gas datang kadinya mandeg kurang dina dunia mantak aya sawarana ustad anu susah malah cenah aing mah ndek ngajauhan dunia abeh dunia datang tolol teu coba atuh moal diuji tah pokos itu jatuh maksud jalma atuh aing cenah geus ngajauhan dunia tapi dunia teh daek daratang atuh sia mah semu jinganan semu teh mah atuh kudu nyaan asal urang nyaan ngajauhan dunia bakal datang. Ketika dunia datang cing tirilik ti gigir ti sisi ti luhur ti handap bro dipanto ngaleh di tengah imah ngabulaya di WC ngising teman tuh kubayu menyikapi dunia ya dagang hente usaha hente ilu kegiatan hente tapi dunia daratang diperhatikan ku Gusti Allah dek datang ka mana sia kekepret tina dunia na ya Allah beki berat bae nu mantak ayo cek ka Gusti Allah dek dipake lawan ta dunia tasarrufkeun ku urang kana syiar agama Allah bangun pondok bangun majlis bangun masjid kan mantak lamun boga kokolot di lembur nu kekepret kana dunia kiai kekepret kana dunia bakal dikirim-kirimkeun ku Gusti Allah bangunkeun ka masjidna ge bakal maju lantaran geus dikiriman ku Allah brek aing hayang cenah dicoba ku dunia resep meureunnan cek kana teh atuh tah lain dicoba hayang atuh sia mah dicoba mah embung dicoba hayang mah lain coba nafsu ngaranna kan hese kan ketika orang kuari geus lulus tina dunia kuari orang ngajauhan makhluk Gusti Allah cek orang teh abdi teh pandai ka Gusti sedengkeun gangguan nomor kadua teh makhluk pan makhluk mah mun teu ngalem nyawad abdi hayang akur ketika di alam jeung ketika dicacat abdi dek ngajauhan nyanggakeun ka Gusti jeleba dek ngaralem mangga dek nyara racat ge mangga supaya abdi dibere kakuatan ku Gusti jak kabeh ge menang di Gusti nyanggakeun sadaya-dayana abdi mah bage ka Gusti heg engke jelema didatang-datangkeun ku Gusti Allah ti mimiti nu pinclang datang ka nu cager ti mimiti anu edan datang ka nu edan beneran nu edanan datang makhluk berbagai makhluk ti nu susah setengah susah datang ka nu sugih jasa wayu dararatang ti berbagai kalangan nu bodoh nu pinter jasa mimiti rakyat pedagang pejabat dua datang kanyana bener sih ande ka aing apante na ku aing kan dideleukeun emang aing pernah teu neuleuh ka sia sadetik bae pan aing mah teu pernah teu neuleukeun ka sia
sia nu aing makhluk nu aingan sia geus dek pepegatan jeung makhluk dek ka aing moal aya kalulusan lamun ku aing teu dicoba lulus jeung teu lulus da dicoba heula ku aing dicoba makhluk dararatang teu beurang teu peuting ayo sia dek kumaha menyikapina masyaallah beuki berat bae emang kumaha gitu jeh ayo waduh beuki berat bae urang boga wiridan maca sholawat jol tamu urang boga wiridan maca Quran jol tamu urang boga wiridan zikir jol tamu katungkul urang ku tamu bohong sia berarti eta mah sia mah cinta makhluk lain cinta ka aing jabuktina maca sholawat sia nu biasa sapoe sapeting 444 ku ari mah teh 100 acan katungkul ku semah sia teh ngahareupan semah bae dasar tolol ndek usul kumaha ayo sia dicoba beuh lain lalagaan beratna Masya Allah karim nu mantak muji mantak abah mamun nyaritakeun jelema pinter jejebi nyaritakeun nu talar Quran jejebi teh lain teu ngabanggakeun bangga ngan lu leuwih bangga mah ketika nyanang geus bisa ikhlas ketika masih kene di duniaan di jero hatena naon hartina pinter ketika jelema teh kitu mamakhlukan di jero hatena naon hatina pinter atuh nu anu naon kitu ngaranna nu paling hebat mah jelema geus bisa ikhlas eta moal bisa ikhlas mun teu pepegatan deula jeung dunia teu pepegatan deula jeung makhluk nah ieu berat da kos kitu urang mah nyaritakeun wali bae orenganan pagaweanana lain zikir ta etana asa jasa aju kudu kumaha atuh wallahu alam coba cenah kiai kudu kumaha tuh awak urang dibalikeun ka awak urang neraka aya lawangan 7 nu bukan nu ngamukakeun lawang neraka teh di diri urang surga aya lawangan 8 anu mukakeun lawang sorga ge urang keneh nu mantak dikembalikeun ka urang dek muka lawang sorga dek buka lawang neraka terserah urang nu mukakeun lawang neraka urang nu mantak di akhirat sing jaremblong lawang neraka atuh emang geus dibukakeun waktu di dunia urang teh mukakeun lawang sorga atuh sing jeremblong lawang sorga kok aya anu okos kilat okos anu manuk hiber anu leumpang anu lumpat dan les atuh emang nu mukakeun lawang sorga na ge urang dikembalikeun ka urang atuh ku ari mah sia deuk ka sorga sia deuk neraka sok kumaha urang dikembalikeun ka diri urang maka atuh urang teh menuju wusul ilallah kumaha urang ayo balik deh ka urang carana kumaha kiai kumaha lamun hayang mukakeun lawang sorga nutupkeun lawang neraka berarti kudu berjuang datang ka mahana pengorbanan urang teh hayang mukakeun lawang sorga nutupkeun lawang neraka tergantung perjuangan urang ja aya di urang sok geura urang datang ka mana berjuang na ye urang berjuang nangan sakadar datang ka nu faraid doang fardu-farduna doang lawang neraka nutup namangan rada muka melenge saeutik sebab diuji heula farduna ikhlas apa henteu aya muatan apa henteu ketika urang ditambahan make rawatib qobliyah jeung ba'diyahna lawang neraka rada nutup ketika urang geus daek hudang ti peuting haju urang hudang ngopi ngaroko nonton bola muka deui ulah sok kitu leh atuh sia malah urang dikembalikeun ka urang ayo kajeun ku kumaha ge mangga sok geura ieu urang nu mantak dararatang ka dieu haju urang hayang ngaji hayang pencerahan batin ja aya zahir mah geus teu kudu bebeja geus teu kudu dituduh-tuduh memeh datang ka dieu ge kapan aya nu geus ngopi heula ngawuduk heula aya nu geus langganan kapan di dieu leuwih wauhan keneh ka tukang uduk batan ka kiai masalah teu kudu dibejaan teh pokos kitu mah nah kuario pencerahan batin ieu teh dek dikumahakeun batin urang terserah urang hayu nu kumaha
tutup ku sia lawang neraka sia ja kiai mah eta mangan sakadar mere jalan doang anu berjuang napa tuh jalan kiai urang sakadar nuduh-nuduhkeun Kangjeng Rasul ge nuduhkeun tabiin sahabat tabiin kabeh datang ka kuaringan sakadar nuduhkeun nu mantep kiai ketika nuduhkeun dijebian ku masyarakat teh wah udah tuduh bae sia ge butuh berkat bolon teh kiai Golkar tah tolol ditolol-tolol ku masyarakat tolol-tolol geus ulah ngomong siapa urusan cak masyarakat ye jatuh ngomong kitu seakan-akan ngomong kitu disayomkeun jasiana kita majalain lillahi ta'ala tanyakan coba ka Kipu Doli waktu ka pendopo nyana hayang naon komo Haji Pendi manggeus utang hitung bae aya ondangan cenah ieu ti bupati sabaraha duit transportasina bareng dibere 500.000 nyana nyumpahan teh ku galedeg ka bupati aing hanas teu dagang cek jangan dibere 500 doang tolol teh Haji Pendi bloon aing endek atuh nanya ka Kipu Dali pun sebar-sebar aing mah 3 juta pan si bagede aing mah lain teu atuh pan derajat teh lain deui nya hayang akur jeung kiai tolol teh budak ngan di akhiratna Kipu Dali mah rada jero Haji Pendi mah rada henteu aduh ya Haji Pendi heuh nya teu kana jeung menta deui pan ngajeroan tah sia maca Haji Pendi ka aing bae tambah contoh doang padahal Haji Pendi mah henteu teu kaliwat aduh ieu urang introspeksi kumaha nah balik ka diri urang sanggeusna urang dibere nyaho ku guru teh kemudian urang berjuang apa henteu pan didongengkeun di unggal-unggal kitab tasawuf di Fathur Rabbani aya di kitab begitu Fathur Rahman aya di unggal kitab tasawuf di majalis di aya hampir unggal kitab nyaritakeun tentang berjuang aya dongeng eta mah tah nu kos kumaha nu kieu teh aya hiji jelema gagah luar biasa make pakaian kebesaran make kendaraan anu luar biasa hebat da baheula mah kuda di samping eta mawa pedang nage ditaretes make emas pedang nage tina emas ditaretes make emas beuh mahkota nage lain make dare deui nya nama tuh make mutiara nu luar biasa bahkan mawa hadam parenti mawa barang-barang nyana naik karena kendaraan nu bagus liwat ke hiji kamar di kamar aya gadis anu cantikna luar biasa Masya Allah loba jelema anu kaedanan dibere senyum ku gadis eta Abi Brojak mah lain kaedanan edan beneran aduh kadili dina doana ge jamilatan Allah marzukna imratan jamilatan sukna jamilatan aya menang teh jamilah teh diijabah doa tah jada liwat tuh ieu si awewe pohara amat di deuleu irungna mancung bulu matana bentik matana bureuleuh ceuli anu luar biasa bukna masyaallah ngombak semampai luar biasa awakna biola mah eleh ya Allah aku saimbang amat antara bujur jeung dada teh antara aya jelema geulis tapi beuteung gendut teh saimbang kan ngaranna ieu mah saimbang luar biasa aya nu putih-putih teuing eta mah sarua bae jeung cak-cak ieu mah teu mah oh geulis da pohara jasa beuh barang senyum teh masuk ka jantung ya Allah cek ieu lalaki anu liwat teh eureun nyana dirinya ieu awewe nu saha sih sabenerna mun amat-amat saha mun lawe biasa nu saha kula kajen kukumaha ge hayang ngawin manehanana tanyakeun saha ieu nu boga awewe ieu begitu di teangan aya nu bogana nu abdi eta teh ieu teh jualeun apa naon ieu mah anak abdi kira-kira dek dikawinkeun eta atuh pasti bae ngaran-ngaran awewe mah dek dikawinkeun ieu mah kieu bae kula langsung ngalamar ieu mah ka anak bapak cek manehanana cek bapana teh ngalamar mah lain saeutik loba jasa ti kaler ti kudul tewatan ka kulon ngengan kabehan ge ieu can aya nu ditarima nah lantaran pengorbananana encan sabaraha kira-kira kumaha
warima kieu bae lamun hayang ngawin ka anak kula hiji naon nu aya ieu bikeun ka anak kula termasuk ka kula lah heula bapana pokona nu aya daun nu aya teh mana naon eta bae kuda kemudian pakaian kemudian eta non gara-garana pedang nu make emas mahkota jeung termasuk eta barang-barang nu dibawa aku hadap ulah deui kakarak eta leuwih ti eta dibikeun ayo coba buktikeun dibuktikeun nya kuda diserahkeun mahkota diserahkeun pedang tina emas ditaretes ku Inten Permata dibikeun berikut eta teh eta barang anu dibawa ku budak ku hadam jeung hadam-hadamna dibikeun pakaianana dibikeun nya make sempak doang ieu lebel kabeh dibikeun kulantaran dibikeun nya najang nutupan aurat nginjem heula ka pedagang kula nginjem heula lantaran ieu mah jang meuli ieu kulantaran di deuleu pengorbananana luar biasa nu nyesa saeutik ketika can kakarak cak bapana ieu mah bebeneran berarti pengorbananana mangga ieu budak anak abdi bawa ku maneh sok ditikah lantaran geus di deuleu pengorbananana tuh ieu teh contoh Syekh Abdul Qadir nyontohan eta Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili nyontohan make eta Syekh Imam Syarani nyontohan make eta hampir unggal wali nyontohan eta sebab eta mah kanyataan baheula aya nu kos kitu mantak pengorbanan anu luar biasa teh disesakeun saeutik-eutik acan hatajang dirina ge ngahutang heula kakarak dibikeun nah ieulah hartina dibikeun teh eta teh i'tibar contoh eta teh urang ge pengorbanan ka Gusti Allah teh ulah neuleuna naon awak urang ge japa mere Allah korbankeun ka Gusti Allah kumaca Gusti Allah ulah-ulah kakarak salat nu 5 waktu rawatib anu sunah peuting tahajud maca Quran jeung sare korbankeun ka Gusti Allah geus bebeakan ulah hook ka diri urang jadi diri urang nage nu Allah ieu abdi deuk korbankeun sagala rupa ka Gusti Allah hanya hayang menang ridho Allah oh ja bener cek Gusti Allah kuari mah ku aing sia dibere karomah tah barang di deuleu ku urang bener mih karomah iyalah karomah dibere ku Allah kemuliaan ngan beda jauh jeung nu tadi lantaran kemuliaan ieu mah urusanna urusan wali urusan kawalian mah setiap jelema anu diangkat jadi wali berarti seakan-akannya geus asup ka sorga jelema lamun asup ka sorga kapan kun fayakun Allah tadi bikeun ka ahli sorga mangke urang di sorga hayang naon urang diuk cek urang teh hayang buah jeruk aya kun fayakun urang keur diuk urang teh hayang buah apel kun aya bae apel fayakun wujudlah apel urang di akhirat mah hayang manuk menang ngagoreng manuk kun sia jadi ngagoreng fayakun kun fayakun Allah tadi bikin komo jahe eta mah geus ngembrak biasa teh mah di sisi digigir teh mah apem tinggal plok ieu mah budak apem bae ongkoh kun fayakun urang di sorga aya hayang naon coba urang nah seorang waliullah nu geus diangkat jadi wali kan akur derajat geus akan asup ka sorga di dunia keneh bakal dibere kun fayakun Allah urang teh asup kana kun fayakun Allah ngaranna cek ahli thariqah mah takwin urang teh asup kana takwin Allah kawujudan Allah ngawujudkeun innama amruhu idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un Allah deuk ngiradatkeun kana hiji perkara ayaqulu lahu kun fayakun eta mah bahasa deui ngan dibahasakeun kun maka wujud kitu keneh urang geus diangkat jadi wali kun fayakun Allah dibikeun urang asup kana takwin Allah hayang naon urang geus jadi wali mah bakal ayat acan encan ge ngadoa ka kertek dong jol datang ka isin ujianna urang mun jadi wali lantaran kertek urang diperhatikeun ku Gusti Allah encan ngomong can menta geus kun sehingga waliullah matar aya pun tapenta lantaran kertek urang diperhatikeun ku Gusti Allah malah isin kabelah ditu mah mentana Gusti tutup lawang dunia
Gusti tutup lawang makhluk tutup segala kenikmatan abdi mah hayang jeung Gusti bae besi majar abdi teh resep kana pamere Gusti henteu abdi mah hayang teh jeung Gusti bae jadi wali mah ngadoa teh ulah dikiriman deui Gusti urang mah beda Haji Pendi mah terus kiriman Gusti terus datang ka ti kelekep nya kelekek wali mah lain ulah Gusti tutup cukup sakieu bae Gusti cukup sakieu bae gitu beda doana ge wali mah minta ditutup Haji Pendi mah minta kelekep bukan nah iya beda nah iyalah kun fayakun nah maka iya setelah orang berjuang dunia berjuang makhluk berjuanglah nafsu iya nafsu tah makana talabatkan nafsu teh nutur minta ngajak ka anjeun bisawatin ku syahwat sedangkan wakana ilaihi halil khilaf tarikun aya jalan untuk dihilapan atau tinggalkan gara nafsu khaliq mahawatu fa inna mahawaka aduun anu nutur ka anjeun nu ngajak ka anjeun teh musuh wal khilafu sadiqut nyulayaan kana kahayang eta teh sadiq urang makan ku ari teh ieu teh bertuhankan nafsu lantaran urang mah nutur nafsu kawin ku nafsu dahar ku nafsu sare ku nafsu pake ku nafsu jadi urang mah ieu teh pangeran urang mah nafsu henteu pernah nyulayaan kana nafsu sok sulayaan lamun urang sulayaan nu nyulayaan kana nafsu sulaya eta lah sodik urang ketika urang geus babarengan jeung sodik nu nyulayaan kana nafsu maka kun fayakun Allah bakal dibikin ka urang bakal hayang non bae aya hatta urang maca kitab ge nu tadi teu pernah diaji ku Allah dibere ilmu laduni baca ku sia sok sia maka kasih aing dibere ngarti bae segala rupa ge eueuh kesulitan nah kos kitulah hirup urang ketika urang geus perangna bebeneran ya dunia ya makhluk ya nafsu kakarak urang asuplah jadi tamu Allah ketika urang jadi tamu Allah tuh urang dihormat ku Gusti Allah urang makan tamu teh tamu Avanza urang mah tamu teh tamu Fortuner urang mah hirup teh jadi tamu dare ieu kuaring urang mah namu teh ka batu urang mah kuari teh nah piceunan sing jadilah tamu Allah ketika urang jadi tamu Allah atuh urang teh dihargai ku Gusti Allah urang namu ka hiji jelema ge eta jelema nu katatamuan ngamumole urang komo urang namu ka Gusti Allah usahakeun urang jadi tamu Allah lamun urang geus jadi tamu Allah dibukakeun pintu cek Allah asup ka di dieu mah loba macem-macem cek Gusti Allah aya naon emang mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatarun ala qalbi basyarin ya Allah barang urang asup jadi tamu Allah dibukakeun lawang ku Gusti Allah sup kana singgasana Allah horenganan aya anu teu pernah dideuleuh ku mata urang aya anu teu pernah didenge ku ceuli urang aya anu teu pernah dikureteg-kuretegkeun ku hate urang araraya kabeh ieu jelema anu geus jadi ahli Allah ketika ngadenge hiji nyanyian diperhatikeun tina bahasa eta nyanyian terutama nyanyian anu meunang ahli-ahli Allah anu mengarah kana katauhidan ngajadikeun nasihat ka dirina ieu menjadi luluh kana ruhna urang teh mimiti ibadah teh maka zahir diaturlah ku fikih kemudian urang kuari ibadah maka galbu diaturlah maka tariqah urang geus datang ka hakikat ibadah teh maka sir yakni ruh urang berbagai tahapan-tahapan dina urusan ruh didinyalah manzilah urang geus engke diangkat jadi wali rijalul ghaib jadi nukoba jadi nujaba jadi urafa jadi asaib terus jadi naon gitu ngaranna jadi autad kemudian naik deui jadi mukhtar naik deui imam naik deui jadi kutub kitulah ibadah teh jadi urang kakarak tahap awal ge can anggeus nyaritakeun urusan fikih jangan beberes zohir urang timimiti cai kemudian wuduna kemudian salat gerakan-gerakan jeung tempatna eta urang mah masih diutar atur kene
diatur urang mah di mana jang tempat salat urang nu ngeunaheun lantaran make pikir ditingali disingrai-singraikeun ku urang nu kadeuleu kumata mah ieu mah kotor ieu mah bersih eta pikir ketika urang geus make ilmu thariqah lain deui babauan teh lain urusan babauan geus babauan secara batin kaambe ku urang musola ieu mah bau proposal musola ieu masjid ieu bau proposal geus lain aambeunana geus lain teu kaharti ku batur kunaon sih embung didinya salatna sia mah sia bae ulah nurutan mama emang kunaon mama mah teu tilok salat aambeunana jeung dedengeunana geus lain geus aya ilham ti Gusti Allah colekan secara batin sok laksanakeun sok ulah geus mulai didinya teh dahar ge dahar ketika nyana endek nginum seakan-akan cai ngomong ulah diinum ieu teh lantaran ieu hasil menang teu beres cai teu jadi begitu urang dahar aya eta mah hese lain bahasa ngomong lain naon lantaran teu moal kaharti ku batur jadi geus tepat jasa pirasatul mukmin pirasa jelema mukmin leuwih seukeut tibatan pedang ai omah irama mah lain serius ya bicara itu lebih tajam daripada pedang maka hati-hatilah eta bicara ieu lain perasaan mentek sing hade manghareupan jelema mukmin anu geus tajam pirasatna lain deui ya dahar wae sia mah nya mah teh urang emang mama soboh mama emang kumaha tuh geus 2 kali paingan tah lain pirasat mah kos kitu mah kamangkaran tah mah iya pirasat kabelah dituna geus datang ka hakikat nyahoeun tadi mah kakarak bisikan-bisikan melalui ilham kuari mah geus jaho jadi geus jaho kana jati dirina geus jaho jati diri eta sangu jati diri eta cai jati diri eta kopi jati diri dan berbagai-bagai jati diri sakumaha nu ka Kangjeng Nabi ya batu teh uluk salam ka Kangjeng Nabi assalamualaikum ya Rasulullah tangkal kayu assalamualaikum ya Rasulullah tangkal korma assalamualaikum ya Rasulullah masyaallah kabeh ngaromong krikil assalamualaikum ya Rasulullah geus nyaho kadenge hakikatna nu matak moal kaharti hiji kiai bebarengan kamari kula maca kitab jeung Habib Rozak aya Habib jualan kitab jadi dibaca sakedeung ku kula nah aya hiji kiai diiringkeun ku muridna kemudian nyana teh ka tempat hewan mun urang mah naon ngaran tempat hewan da tempat hewan teh nu muroba ieu anu manuk sagala gitu ke kebun binatang nyasa ke kebun binatang tah si kiai teh anu geus datang ka hakikat datang jeung murid-muridna biasa seseurian segala naon ternyata horenganan di kebun binatang ari waliullah mapan maraca salam ka nyana assalamualaikum ya Razak salam atuh nyana ge waalaikumsalam muridna kaget waalaikumsalam ka saha waalaikumsalam biasa murid kaget kabeh tapi biasa bae guys datanglah ke tempat monyet kabeh mararenta monyet teh ajlok kan cek kieu teh bere kabeh nu aya bere mararenta eta kabeh monyet kabeh marah tuh terus bae nya ngomong sia nyaho ka bahasa monyet tadi henteu eta teh kabeh ngaronjang-ronjang mararenta sia nu aya di sia teh coba kami ieu di jero kebun binatang teh kurang parab tah bahasanya na kos kitu tah oh kitunya urang inditnya dah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh geus beres datang deui ayeuna ka hiji tempat babarengan di dinya teh tah geus balik ti kebun binatang jeung murid nu lain-lain nu milu jeung nu teu milu bareng rakyat masyarakat pamarentah aya eta kan kiai kieu bae cek lo monyet kabeh ye sia monyet kabeh monyet sia ngomong gitu monyet sia kabeh monyet atuh aya nu noel kiai kunaon monyet kabeh sia
kuaing mah kadele monyet kabeh atuh diamankeun kiai teh barang ditanya kiai monyet kabeh lantaran kabeh mararenta cek ieu teh ya percis cek aing mah kos monyet di kebun binatang mantap kiai proposal eta kiai monyet sebenarnya mah tak kawan aku kiai hakikat mah ulah kasinggung pun tenang we heulanan kiai monyet teh tak kawari baca kitab sakedeung jeung Habib Rozak kitab udah gaya kene seserian mah Habib Rozak nah jadi paham nya ka bahasa-bahasa eta kakarak monyet dang can diteruskeun ku kula maca kitabna jahese macana tah kula meuli tilu Habib Rozak ke meuli jang naon Bib wah buat koleksi aja cek jangan tuh ya Allah ya Karim aya deui hiji deui ku kula dibaca deui dasar kedeungdang bari ngobrol doang masyaallah rame orang eta kitab masyaallah aya perangan segala ta kitab teh ente mah pan mun maca kitab jelok rame tapi lamun maca majalah mantap susuna gede amat yeuh waduh rese baca kitab aja mubtada khobaran syarat jeung jawaban hese lah pokoknya baca kitab datang ke kuari kitab teh bisa-bisa dibacana ai majalah mana releng mah komo aya gambaran teh kudu dibaca pokoknya gambarna bae deuleu di HP ka HP kan diakses ka HP aya kan pun di jerona mantap ieu mah terbuka dua belah dadana wah diakses bloon teh kiai aya kari ya Allah sakitu ge kiai komo lain kiai eta HP teh kos gara itu nah ieu keur carita jelema anu ibadah ka Gusti Allah mun kuari ku urang diutar atur urusan zahir ka tempat-tempatna jeung sagala rupana ketika geus ibadah melalui thariqah pohoan ka tempat sebab naon di mana bae Allah aya endek naon masih nikeun tempat di masjid jeung di imah nu disembah Allah na eta-eta keneh di kota jeung di kampung nu disembah Allah na eta-eta keneh di nu rame jeung di nu sepi Allah na eta-eta keneh kok make aya perbedaan-perbedaan aya di nu loba jelema bangol husu teh salatna aya di jero kamar make kaos merek Rinso bloon teh kiai di kamar mah tenang we make kaos cangklek ya Allahu Akbar nu Rinso nu Dino macem-macem geus pokona mah tah tapi kan di masjid mah nya teu sanggupeun da teh make merek Rinso lamun aya kiai nu di kamar jeung di masjid beda eta kiai ondo eta encan nyahoeun cek nya mah meureun di masjid mah aya pangeran di kamar mah eueuh ge aya perbedaan nah eta kiai kakarak berbau pikih doang jadi bae kos kitu ngan mikih encan datang kana noriko ketika noriko tetep bae di luarnya make jubah di jero make jubah kos kitu bae salat lagi sarua bae sebab Allah na eta-eta keneh nah geus nu kos kitu mah mun nyaritakeun Mekah biasa-biasa bae sebab naon jelema aya nu ka Mekah tapi hatena mah di kandang kebo keur toap inget ka eneng eneng aing sanu urusannya cek nya ada tadi jelema nama keur toap deui nya jeung Haji Pudoli atuh ditu bismillah Allahumma hatena mah eneng aing di mana saha nu ngurus pada tadi hareupeun Baitullah tapi ahli Allah sanajan di kamar di imah di mushola tetap Allah teu inget ka eneng teu inget ka mobil teu inget ka naon paling sekedar kazaki ya lumayan lah saya tiga-tiga teu bener bod rusak lamun lain ahli Allah tetap ibadah rusak bae hese bae tak ketika dek bae jadi ahli Allah geus akur bae ketika datang waktu sholat di jalan Allahu Akbar tenang bae ih bumi Allah kalem bae eueuh masalah ketika geus datang ke hakikat geus lain deui geus bae kadeuluna ge teu salat kadeuluna ge teu salat padahal mah salat kan kiai teu salat ulah ngikut kiai geus ulah sok haju ka kiai sia bae ulah salat emang kiai di mana di Mekah salat geus moal gaharti teu bisa pake lalagaan lantaran kadang-kadang di dieu mah kadeuleu teu salat horeng di anu mah aya saya geus kos kitu mah lantaran tadi teh ya urang mah ngaji ge hayang rame urang mah ngaji teh masih kena kompetisi dina karamean wali mah geus lain kitu ngaji bangun pindah ngaji bangun majelis salim pindah geus teu hayangeun nya nama bangunan-bangunan kos kitu jang naon
Nu penting mah jelema nyaho ka Allah dituntun ku aing tina teu nyaho ka Allah jadi nyaho. Ku aing geus jaraho atuh geus dipasrahkeun geus sia geus nyaho geus dititipan ilmu mama mah neuk berangkat deui. Neangan deui tempat nu sepi ayo nuduhkeun ka Allah kadanan ku kitu atuh ulah proposal boleh besi bau monyet. Ya monyet nu sok kikian besok geura urang ka dieu ka mana karah ka Solear. Ka Solear di mana karah Solear teh di mana karah? Di Padegelang ngaco. Mbungeun nya besi pajar baturna. Tah di dieu di Cisoka urang kadinya ronjang-ronjang tapi aya rajaan. Aya rajaan teh di tengah-tengah nu dararatang teh ya. Kok kanyawan raja pan kadeleuna nya make makuta. Rupa monyet tapi ternyata jelema kasep. Sasalamannya biasa uluk salam assalamualaikum masyaallah horeng kapanggih jeung rajana rupana rupa monyet padahal horenganan ahli Allah tukang zikir tah kos karar itu geus jadi ahli hakikat ba rupa monyet horeng wali aya lembur mah rupa wali horeng monyet mantak asana di dia monyet kabeh iya kari embung disebut monyet sebagian ceknya na aduh ampun, itu monyet bae. Nah, iya ketika geus datang ka dinya ngadenge siiran. Lain deui. Idzal isruna min di mana tanggal 20 tina bulan Syaban geus kaliwat berarti tinggal 8 poe deui. Tawasil surba lailika binahar sok tepungkeun inuman peting kana berang ulah eureun-eureun nginum. Wala tasabiak dahi sigorin ulah nginum make wadah nu leutik bila perlu kasrol nomor 12. Nu gede ember bila perlu mah. Lantaran pakodoko zamanu ala sigori geus rupak zaman sempit. Lamun make nu leutik engke kakurangan. Dina leutik sempit waktu ieu teh nu mentak di dinya teh ulah eureun-eureun urang terus-terusan kudu nginum ulah eureun-eureun eta teh bahasa siiran kadenge ku urang mah urusana urusan pitayeun urusanana hanya sekedar urusan pibeteungeun tapi kadenge ku jelema ahli thariqah kadenge ku jelema ahli hakikat lain kitu kumaha manehanana di dinya teh paham kana yen maksudna eta siiran teh jelema teh di mana-mana lahir ka alam dunya ta eta teh kakarak bijil mata poe di mana-mana geus datang ka zuhur berarti manehanana geus setengah tubuh di mana-mana ka asar berarti geus 40 tahun ka luhur di mana-mana jam 5 geus kos Habib Rozak tinggal sajam deui surup surup eta dina Irsyadul Ibad Imam Zainuddin Malebari ngagambarkeun manusia seperti eta nah teu beda jeung ieu bulan Ramadan teh dina tanggal 1 ngora keneh berarti umur urang tanggal 15 setengah tubuh berarti umur urang ketika tanggal 20 berarti geus kolot nah tinggal 10 poe deui surup ieu teh beak bulan Ramadan eta teh keur carita Ramadan caritakeunlah ka diri urang berarti aing geus kolot kudu siap-siap ulah kampanye aing nu ngora mah masalah pun nu kolot ya saya Haji Hamid ulah geus kos kitu mah komo ide leutik duitna mah Allah untuk ulah kecuali sih diberi apaan saya masalah sih pugu bermasalah tah eta teh tanggal 20 kolot berarti iyalah jadi nasihat hartina di mana geus tanggal 20 bulan Syaban lewat tidak terkecuali siapapun geus ulah eureun-eureun pawasil tepungkeun berang jeung peuting teh pake ngerogot zikir ibadah ka Gusti Allah ulah aya kesempatan di luar ibadah ka Gusti Allah beakeun waktu berang jeung peuting pake zikir ka Gusti Allah ulah keur teu hees di jero hees zikir bae emang bisa atuh bisa pan bisa kos kitu sih atuh ente mah hees sih ngomongna ya hees teh hees beneran atuh pan Kangjeng Nabi mah Kangjeng Nabi masyaallah qalbuhu lam yanam wal ainu qad naisa
mata bisa perem sare golbu nanti atuh warasatul anbiya ge bisa nu mantak guru kula di Banjar Kiai Haji Mumu putra daripada ayah Banjar ketika sare emang kumaha gitu ketika saya tanyakeun gerege ka anakna asal Malik Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman taala Malik deh ka dia tan halu pilih qaratam karaja bil qaratum bil di bener lain lalaga berarti kan terus-terusan nyana teh geus lazim terus-terusan ada mul intip jeung sholawat ajengan Mumu almarhum masyaallah almaghfur lah eta teh asal Malik we kos kitu tah awalna mah pamajikanna ge kageteun je sare tah henteu sih ka haji tapi sare asal Malik ka dia Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim Malik deh ka dia tan halu bil qaratum baik aya Habib Rojak apa lain aduh Malik ka dia mazia ka mana haju bae leungeun ruga peragapan ye cak pemajikan taringgus ge beda Masya Allah eta keur carita ahli sholawat teh kos kitu mantak anyar-anyar besok ditanya yang penting sare tante sare pan Malik ka dia kitu ge seuri bae nyana ngimpi lagi atuh pan kapangijeng Kangjeng Nabi atuh kami eta geus ieu mah didongengkeun teh alal hak nyata tanya ka minantuna kula boga babaturan ngaranna Haji Mufti tah di Raja Mandala sagulung sagalang nyana keur waktu panganten kaget lantaran kamarnya na belah dieu kamar mama belah dieu jadi tak kamarna teh kapan nyana mah ka setengah hadina bilik tah barang geus kitu peuting teh apa ngaranna ge panganten rada kurang hees beureun sia masuk ka juga mana bae tak keur menjadi istirahat gadengekeun nyana kan maca sholawat cek teh terus bae ka dieu maca Malik maca sholawat can ngomong jam 4 minam tuh anyar sapeuting dua peuting teu peuting akhirna ka belah dieuna ngintip jadi lain nyana nu diintip nyana nu ngintip sebab nyana maca sholawat geus itu ieu mah jam 2 cek nyana masa sholawat diintip koreng Malik asal Malik Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman taala kakarak bebeja nyana teh lalaunan seuri bae atuh pamajikanna mah geus nyaho emang kitu cenah nyana mah asal Malik bae kitu asal Malik eta ahli sholawat atuh keur sareget sholawat bae okos jelema neangan nomor eta teh keres da ge 5050 ya ieu pawasil surba lailika binhar sok tepungkeun beranjang peuting teh ulah eureun-eureun terus bae nu resep sholawat nu resep Quran nu resep zikir ode kesempatan sapira tinggal 10 poe deui tah eta keur carita umur bulan urang ge kuari mayoritas umur umat Kangjeng Nabi teh 63 nah kuari nu geus 60 tinggal sabaraha tahun deui nah moal ka mana boa siga teh nu geus 62 berarti sabaraha deui nah lamun nu geus 60 kitu 2 bulan 9 29 poe sabaraha deui siga deh nah iyalah kadengena ku ahli Allah mah ieu teh nasehat ka dirina aing teh geus kolot berarti tereh balik ka ditu geus ulah dieureunnan ieu zikir ka Gusti Allah kapaham ku nyana tina hiji nyanyian ieu teh maksudna mah kos kitu nu mentak nyana teh terus-terusan neja paham la wajib terus akhirna tidinya nyana siap berangkat wa zahaba ila Makkah terus ka Mekah lantaran boga perasaan di Mekah maluwih bundal ibadah teh ka Gusti Allah geus pabakia bihim manyabiha nyana cicing di Mekah mujawiron jadi urang Mekah hatamata manehanana sehingga maut di Mekah kitulah carita ahli Allah neruskeun nu kamari teh eta ya kama waqa'al rajul allazi sami'al ghail hiji jelema ahli Allah ngadenge ka jelema nu nyanyi nyanjana model kos kitu jadi nasihat ka dirina oh aing geus kolot beus aing di Mekah di Mekah deuk cicing deuk ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala
lantarannya na paham pahimanal umrah idza zahaba juluhu di mana geus leungit gegedena umur berarti pakod korubal ajal deket kana ajal tareh paeh wadoko jeung geus rupek azamanu zaman alal ibadati sugro kana ibadah sugro berarti manehna geus siapa lubul maudi alladzi takunu fihi al ibadatul kubra untuk siap ku ari menuju ibadah anu pohara cek urang mah akhirna manehna hayang ditikel-tikel pada pupihil amal geus ku aya kitu pindah ka Mekah cicing datang ka maot nah eta teh diprediksi wa hadzal rajul kana minal ulama'il mujtahidin eta lalaki ngan sakadar pangkat ulama mujtahid hungkul teh walau kana minal arifin mun nyana ahli ma'rifat wali mun cak urang mah eta teh lemah taja ila dzihabi Makkah teu kudu ka Mekah ahli ma'rifat mah bal ibadatul qulub mudha'afah balik tah ibadah hate ditikal-tikal bi'afin katsirah dengan tikelan anu loba tanpa manehna ka Mekah cukup bae di imah ja pangeranna mah eta keneh mantak ahli ma'rifat mah ngajauhan ti Mekah ngajauhan lamun di Mekah ieu ku ari geus teu balener jauh jana mah geus bae bandingan ulah di Mekah cek cenah maning di lembur bae di kamar teu nyaman ieu teh teu nyaman neangan kanyamanan nah kalau lantaran ahli ma'rifat mah di mana bae nyaman di kota nyaman di lembur nyaman di leuweung nyaman geus tilok pindah-pindah geus bae nya mah atuh batur-batur maraboknya namanya batur-batur korupsinya namanya batur-batur zinahnya namanya teka gedag anginan teu unggut kaliungan tetep bae Allah tetep Allah bae hate berang jeung peuting akur situasi jeung kondisi kumaha bae nya nama akur Allah bae sehat jeung gering tetep bae Allah bae manehna panas jeung tiris Allah bae manehna kecuali usum pilkada lain deui teh mah urusanna jadi rusak deh bagus kos gitulah carita ahli Allah mah atuh biasa bae santri loba jeung saeutik akur bae jan nujuna mah ridho Allah jeung nyana geus usul ka Gusti Allah geus teu asana naon nya nama biasa bae geus ka Allah bae nikmat bae sorangan sakitu lobaan sakitu geus nikmat bae matak nya nama maca Quran ge tilok tamat geus asa babarengan jeung Allah sedengkeun Al-Qur'an teh kadang bisa bulak-belok atuh maning jeung Allah bae zikir lagi lain cara zikir nu biasa batur mah zikir la ilaha illallah la ilaha illallah la nah teu ngahanung bekos ku bade teu kieu sebabna mata anak zikir ka Gusti ceuli zikir ka Gusti melalui tafakur tadi jang naon cicing di Mekah aing ngan sakadadek balanja teh kokoneng mah tuh je atuh deuk danaonan atuh maning di lembur pake tafakur ka Gusti Allah dan mantak nu tadi lain goreng ngan sakadar ulama ahli mujtahid ahli ijtihad lamun nyana bener-bener ka naon kitu ngaranna katapakuran ku nyana eta syiiran tentu teu kudu ka Mekah cicing di imahna di kamar sorangan biasa bae akur bae Allah na eta keneh kajen kuku mage nu kasipatan ku wujud kidam baqo mukhalafah lil hawadis qiyamuhu binasuh daniyat kudrati radat ilmu hayat sama tah eta kabagi kana opat aya sifat nafsiyah aya sifat geus kabeh eta keneh Allah na maha ngarungu maha uninga maha kitu naon kitu ngaran ningali maha sagala-galana wa huwal qahiru fawqa ibadi geus bae titik didinya ayatna didinya cicingna didinya ibadahna nikmat ka Gusti Allah teu dirubah-rubah geus bae ngeunaheun nama tah kos kitulah jadi hiji siiran teh dijadikeun nasihat ku manehna kitulah ahli Allah subhanahu wa ta'ala nu mantak engke ngararomong kabehan hewan-hewan ngomong kamari aya deui tah dibaca keur aya keneh Habib Rozakna dininya aya hiji jelema kabangi jeung hewan assalamualaikum waalaikumsalam ngaduakeun tah nyana teh atuh wali mah kieu alhamdulillah paingan di zaman Kangjeng Nabi Sulaiman batur teh titah baralik cukup ku doana sireum horeng sireum ge ngadoa ieu ge diurang ieu panca Kangjeng Nabi laula make bahasa laula andai kata teu aya hewan-hewan niscaya makhluk-makhluk kabeh moal dihujanan ku Gusti Allah lantaran daroraka ka Gusti Allah ngan Allah nyaheun jeung dedeuheun ka munding bae jeung ka sapi jeung ka hewan-hewan nu lainnya mah teu berdosa cak Allah aing mah ngahujanan ge eta bae nu teu berdosa urang teh berarti kasapaatan ku kebo nah kamari dibaca ku kula eta kitab teh aya deui hiji jelema kapanggih
lantaran teu ngarti tak teu ngarti. Ai kiai mah tadi wali kan ngarti. Ai nu sajen mah teu ngarti, begitu kapanggih tah jeung meong jeung ucing. Ucing teh salam kanyana, assalamualaikum, ditalipak, doger bae. Cak ucing teh aing ngadoakeun ditalipak. Can maling can naon, penjahat sia cak ucing teh. Abi berojak seserian bae. Tuh jadi beda. Uyup hewan-hewan teh salam kemudian ngadoakeun nu paham Waalaikumsalam diusapan tapi nu teu paham dicabok. Tah urang teh kapan kos kitu can puguh can karuh kana naon ge main tindes-tindes wae. Nah iyalah sejasa geus datang kadinya mah geus lain deui pemikiran lantaran awalna melalui pirasa kemudian kabelah diana melalui ilham kabelah dituna melalui mukasyafah. Asal geus mukasyafah lain deui geus tah. Geus tah jelas-jelasan geus tah geus jelas-jelasan. Saju kahalarti bae ngaji heran. Apakah ada alasan yang membolehkan melakukan sholawatan? Saya nulisnya nu bener atuh. Nulisna ulah pidokterin malulu ya. Sholawatan setelah azan di masjid. Padahal di masjid itu ada yang sedang sholat sunnah. Masalahnya untuk di Ustadz di kampung saya bilang sholawatan tujuannya untuk memanggil orang supaya pergi ke masjid. Mohon penjelasannya, terima kasih. Tiga raksa baca sholawatan setelah azan tidak ada instruksi. Tidak ada instruksi harus baca sholawatan, cukup jangan nambahi jelema ku azan. Jadi kalau ada orang yang sedang sholat kemudian kita baca sholawatan mengganggu sholat, haram baca sholawat. Baca Quran, baca sholawat haram. Di masjid azan sudah didengungkan, ada yang sholat sunnah rawatib, kemudian baca sholawatannya kenceng embat. Kita ngaganggu kan ukir sholat, maca sholawatna haram min jihatil waswasah ngaganggu, taswis ngaganggu, tak haram sama maca sholawat. Tina jihad ngaganggu na lain jihad maca sholawatna. Mun maca salatna lalaunan teu haram. Bu cenah puguh mah ngabejaan atuh lalaunan moal kadenge. Cukup ngabejaan teh ku azan geus datang bae alhamdulillah, teu datang geus ulah maca sholawat kecuali usaha. Kecuali usaha sebab aya jelema nu keur salat mah geus pas masjid eta wudi'a lis salat. Masjid eta dipersiapkan jang sholat lain jang maca sholawat. Jadi ketika nu sholat ayat tepatnya nama tah di tempat nak maca sholawat lain pada tempat nak eleh tak maca sholawat. Sebab masjid mah jang sholat. Adapun daratang tedaratang tema lain urusan imam, urusan makmum temenang ganjaran. Atuh ustad mau ayo bae deuk sholat bersolat baik. Lamun hayang ustadna kudu ngomong dulur asal geus azan atuh gegeraan ulah datang ka aju maca sholawat ieu ngaganggu ka batur. Itu kecuali babarengan geus beres salat teh model di pondok pesantren baheula geus beres salat sunah aju nu ngadaguan kiai nalila sholawatan si santri geus eueuh nu salat. Geus sholat sunnah yuk babarengan maca sholawat. Ayo maca sholawat babarengan. Teu naon teh wabehan nu sholat. Aya bae santri saurang sholat eureun ulah maca sholawat. Ke beres jana geus eureun tah sholat geus eureun sholawatan deui. Terus kitu. Kasimpulanana maca naon bae di masjid ketika aya nu salat ngaganggu kanu salat haram babacaanana. Geus kitu ceritanya.
ulah maca sholawat empat azan bae asal geus azan eta ngaranna ngagerokeun batu geus kitu nya di akhir zaman mana mantak urang ngeri antara eta tadi jual beli geus make duit bank ka warung make duit bank duit riba kemudian atuh jual beli motor ge atuh asal geus eueuh BPKB-an becan mutlak berarti milik urang ja BPKB-na ditahan keneh di bank atawa di showroom lantaran can lunas tah eta berarti can mutlak jadi milik can sah dijual mentak disebutna ge lain dijual oper kredit kan oh bener kan ngaranna ge lain dijual oper kredit nya gitu bebe jaga jual oper kredit tah sia deuk neruskeun ieu kreditan aing emang kunaon ieu atuh aing geus teu kabayar ku sia hook tah satauneun deui aing geus kredit 2 tahun tinggal satauneun deui tah ka sia tah ku aing dioper kreditan bayar nu geus tinggal duncan tanggung jawab sia kos kitu teh atawa kieu aing ieu deuk dikredit ye ngan aing geus teu eueuh jang kreditna geus bae dioperkeun ka sia sakaligus kasasana tetep aing tanggung jawab nu ngreditna mah nu penting ieu kuari duitan bae heula sakitu tetep teu bisa lantaran encan mutlak jadi miliknya tuh jual beli mancan bisa teh jual beli macan jadi mutlak milik encan tuh kos gitu masyaallah naon bae guari mah eueuh anu henteu dikredit-kreditkeun naon bae eueuh nu henteu make riba ka haji-haji guari mah riba 2 akad sekaligus di hiji perkara ya eta tabungan haji urang nginjem duit 20 sekian juta 20 juta misalnya kemudian disetorkeun deui ka dinya nginjem di dinya nyetorkeun ka dinya 2 akad nginjem jeung akad haji tah eta teh haram hukum ih atuh deui kumaha tah geus kitu bae tah mah kajieun kumaha ge coba ge dibongkar coba ge okos kieu tah mah zaman cabe teh sia ludag lidung bae emang teu melak cabe atuh melak nawangan teu endek kana teu pan modalna tah ku aing sia di modalan ai butuh modal mah nya ngan engke sia ngajualna kudu ka aing 2 akad hiji akad ngamodalan nginjemkeun 2 ngakadkeun sia ngajual teu meunang ka sasa kudu ka aing bae haram teh ku situ riba dek nginjemkeun ngamodalan bae geus ulah jeung make ngajual sia kudu ka aing lamun henteu awas tah make awas sia tah diancam segala rupa eta kos karari itu tah atuh endek nginjemkeun manginjemkeun bae adapun ngajual bebaskeun kudu kieu aing mah tah sakadar ngamodalan bae ka sia jakarunya sia teu boga modal adapun ngajual deuk ka sasage kumaha sia bae bener ieu mang heuh tuh aing teh emang kakarak wauh jeung sia agak satu bener cabe diala ngajual ka batur sial meureun teh budak ini mah modalan aing kuron ngajual ka batur kahayang mah ka aing di batur sabaraha ke ku aing geus sabaraha pan kos kitu tah pan kos kitu eta huluna tah ngomong bener ge aing mah ridho bae ngajual mah sia ka saha bae tapi pan di dagoan bae awas ya gara ka awas ya ulah kos kitu sia geus dijual geus ka mana ka anu sabar duit saanu geus aya geus dijual mah satu sih mah pokoknya nama aing mah hari tang nginjemkeun gara bayar ka dieu teu kautangkeun gara bayar tah eta kakarak mantep tah ieu keur zaman kula leutik keneh tukang bos-bos cabe teh kan kararitu eta gara tobatan besi kaburu pae kaya keneh ieu bos-bos cabe teh marilu keneh ngaji ku ari marilu kula jaho hulu-hulu nyaho gara dararobat insyaallah